Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Wa thaniha iqamus shalah. Wa thaniha sareng ari anu kaduana tina khamsah iqamus sholati eta ngadegkeun kana salat. Wahia sareng ari salat afdhalul ibadati eta anu pang utama-utamana tina pirang-pirang ibadah al badaniyati anu bangsa badaniyah al dhahirati anu dhahir. Wa ba'daha sareng eta tetep dina sabadana salat as-saumu ari puasa, tsummal hajju salajengna haji, tsumma zakatu salajengna zakat. Fafarduha mangka ari pardu na salat afdhalul faraidi eta anu pang utama-utamana tina pirang-pirang kaparduan. Wa nafluha sareng ari pasunatan tina salat afdhalun nawafili eta anu pang utama-utamana tina pirang-pirang pasunatan. Wala ya'dulu jeung teu udur saha ahadun seseorang fitarkiha dina ninggalkeun kana salat madama dina sepanjang itu ahad akilan eta anu berakal. Madama dina salagi langgeng itu si ahad akilan eta anu berakal. Wa amal ibadatu sareng anapun ari pirang-pirang ibadah al badaniyatu anu bangsa badan, al qalbiyatu anu bangsa hate, kal imani sapertoskeun iman, wal ma'rifati sareng ma'rifah, wat tafakkuri sareng tafakkur berfikir, wat tawakkuli sareng tawakal, was sobri sareng sobar, warojai sareng roja berharap ka Allah, waridho sareng ridho bil qodoi kana qodo, wal qodari sareng kana qodar, wa mahabbatillahi ta'ala sareng cinta ka Allah ta'ala, wa taubati sareng taubat, wa tatahuri sareng nyucikeun diri minar radzaili tina pirang-pirang kokotor, katomai sapertikeun toma, wa nahwihi sareng sabangsana toma. Maksudna radzail teh panyakit-panyakit hatenya. Wahia sareng ari itu ibadah badaniyah batiniyah al-qalbiyah afdalu eta anu langkung utama minal ibadati tina pirang-pirang ibadah al badaniyati anu bangsa badan al dhahiriyati anu dhahir, hatta malah minas sholati tibatan salat. Janten salat teh pang utama nama upami dibandingkeun jeung ibadah-ibadah anu bersifat dhahir. Ari jeung ibadah anu bersifat batin mah tetep utama keneh ibadah anu bangsa batin, anu bangsa hate. Faqad waroda maka nyata parantos kawarid, parantos datang naon tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sittina sanatan hadits anu neme. Tafakkuru sa'atin ari berpikir selama sekejap afdalu eta anu langkung utami min ibadati sittina tibatan ibadah 60 naonana sanatan tahuna. Wa afdalu jami'in sareng ari anu pang utama na tina anu sadayana maksudna ibadah al imanu eta iman. Mentak pantes iman makan jadi kunci surga. Malah aya hadits dahulal jannata mangkana fi qalbihi mithqalu habatin minal iman. Jadi pasti bakal asup ke surga seseorang selama memiliki iman. Sok sanaos iman teh saalit gitu.
Faidatun ari ieu eta hiji faedah. Qala parantos nyarios saha jumhurul ulama'i mayoritas ulama. Inna tafakkuru ala khamsati aujuhin ilaih kana qaul anu name. Inna tafakkuru sayaktosna tafakur ala khamsati aujuhin eta tetep netepan atas 5 pirang-pirang wajah, 5 bentuk, 5 jalan, 5 jalur. Imma fi ayatillahi boh eta mah dina pirang-pirang ayat Allah, tanda-tanda ti Allah. Wa yalzamu sareng mistihu kasih jalma naon atawajuhu menghadap ilaihi ka Allah wal yakinu sareng yakin bihi ka Allah. Afi nikmatillahi atanapi tafakur dina nikmat Allah. Wa yatawalladu jeung bakal muncul anhu tina itu tafakur naon al mahabbatu rasa cinta au fi wa'dillahi atawa katilu dina janji Allah. Wa yatawalladu jeung bakal muncul bakal lahir anhu tina itu wa'dillah atafakuru fi wa'dillah naon arugbatu resep au fi wa'idillahi atawa kaopat tapakur dina ancaman Allah. Wa yatawalladu sareng bakal muncul anhu tina itu tafakur fi wa'idillah non ar-ruhbatu sieun ka Allah. Au fi taksirin nafsi atawa kalimana teh tafakur dina kalalaworaan diri ani taati tina ngajalankeun taat. Wa yatawalladu sareng bakal muncul anhu tina itu tafakkur fi taksirin nafsi non al haya'u rasa isin bil fathi kelawan dipatahkeun hana wal maddi sareng dibaca mad wa huwa sareng ari wal maddi sareng mad wa huwa sareng ari itu haya al inkibadu eta merengked naon kecut. Wal inziwa'u tegesna kecut, ngerut atau merengked. Isin gitu dah. Qala parantos nyarios saha Ahmad bin Athaillah, Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Min alamati mautil qalbi adamul huzni ilaih kana qaulanu nami. Min alamati mautil qalbi eta tetep tina sapalihna ciri mautna hate adamul huzni ari teu aya rasa sedih. Alama kana perkara pata geus lepot geus kaliwat itu maka kaanjeun minat taati nyatana taat. Jadi lamun urang katinggalan taat teh cenah eta teh ciri paeh hatena. Wa tarkun nadami jeung tinggalna sedih nalangsa alama kana perkara palta geus midamel anjeun hukana itu ma menuju di zilati nyatana ayana ka maksiatan gitu atau kalalaworaan kesalahan. Jadi ciri maut hate teh kahiji lamun katinggalun dina taat teu rasa sedih, kadua henteu nalangsa lamun migawe kana dosa kana perkara anu salah. Wa qala sareng parantos nyarios Syekh Ahmad Athaillah aidon kalawan deui al huznu ala fuqdani taati fil hali ilaih kana cariosan anu neme. Al huznu ari sedih ala fuqdani taati kana teu ayana kataatan fil hali dina zaman ayeuna. Ma'ada minhu di sarta henteu na tumandang ai il atawan hudi teh tanpa ma'ada minhu di teh tan sarta teu ayana bangkit. Ail irtifai tegesna narima terbangun, narima tergugah ilaiha kana itu ta'ah fil mustaqbali di zaman hareup di masa depan min alamatil igtirari eta tetep tina sapalihna pirang-pirang ciri katipu ku dunia. Faidatun ari eta hiji faedah. Qala parantos nyariosa ba'duhum sapalihna ulama mahabbatullahi ala asoti ma'anin ilaih kana cariosan anu neme.
Mahabbatullahi ari cinta ka Allah ala asroti ma'anin eta netepan atas 10 pirang-pirang makna min jihatil abdi ti arah-arah hamba. Aduha ari nu kahijina tina itu asyarah aya takida eta ieu nekadkeun si abdu annallaha saektosna Gusti Allah taala mahlur Allah mahmudun eta anu maha terpuji mingkuli wajhin ti saban-saban arah. Jadi ti berbagai perspektif ge Allah mah pantes dipuji. Wabi kulli sifatin jeung ku saban-saban sifat min sifatihi nu tetep itu sifat tina pirang-pirang sifat Allah. Faniha ari nu kaduana tina itu asyarah aya takida eta yen nekadkeun si abdu annahu kana saektosna Gusti Allah muhsinun eta anu damel sae ila ibadihi ka pirang-pirang hambana Allah mun imun tur anu maparina nikmat mutapadilun tur anu ngautamakeun alaihim ka itu ibad. Thalithuha ari nu katilu tina itu asyarah aya takida eta yen nekadkeun si abdun anal ihsana kana sayaktosna kasaean minhu ti Allah ilal abdi ka hamba akbaru eta anu langkung agung wa ajalu jeung anu langkung mulia min ayu qabala tibatan yen ditarima itu ihsan biqolin ku ucapan au amalin atawa ku amal minhu ti si abdun wa in hasuna sok sanajan alus itu kulun min qaulin au amalin wa kathura jeung seueur itu kulun min qaulin au amalin gitu. Jadi kasayaan ti Allah mah pasti langkung agung tibatan ketika seseorang menerima kasayaan ti makhluk deui eta mah berupa ucapan atau perbuatan. Rabi'uha ari nu kaopatna aya takida eta yen nekadkeun si abdun qillata qadayahu kana saalitna pirang-pirang tugas ti Allah alaihi ka itu si abdun wa qillata takalifihi jeung saalitna pirang-pirang taklif atau beban ti Allah. Jadi cenah ulah ngarasa naon, ngarasa loba teuing tugas ti Allah teh, loba teuing parentah ti Allah teh, eta teh saeutik kudu ditekadkeun. Khamisuha ari nu kalimana tina itu asyarah ayakuna eta yen kabuktosan si abdun fi amatin dina umumna fi amati auqatihi dina mayoritas pirang-pirang waktuna si abdun khaifan eta anu sieun wajilan tegesna geumpeur min i'radihi tina ngabalirna Allah taala mahlur Allah anhu ti si abdun wasal bima jeung ngaleungit keunana kana perkara akroma parantos ngamuliakeun Allahu ka itu si abdun bihi kalawan itu ma min ma'rifatin nyatana ka ma'rifatan wa tauhidin sareng katauhidan wa ghairihi ma sareng salianti itu ma'rifah sareng tauhid. Sadisuha ari nu kagenepna tina itu asyarah ayaro eta yen nekadkeun si abdun atau ngayakinkeun si abdun annahu kana sayaktosna ayaro kana yen ningali si abdun tiasa annahu kana sayaktosna si abdun fi jami'i ahwalihi dina sakabeh pirang-pirang tingkahna si abdun wa amalihi jeung pirang-pirang cita-citana si abdun harapanna si abdun muftakiron eta anu butuh ilahi ka Allah la ghina teu aya kabeungharan lahu eta tetep pikeun si abdun anhu ti Allah. Jadi pasti seorang hamba mah bakal ngerasa butuh wae ka Allah. Sabiuha ari nu katujuhna tina itu asyarah ayudima eta yen ngadawamkeun itu si abdun zikrahu kana eling ka Allah bi ahsani ma ku anu pangsae-saena perkara yakdiru kawasa itu si abdun alaihi kana itu ma minhu tina itu zikir. Thaminuha ari anu ka dalapanna
nya kadalapan tina itu asyarah ayah riso eta yen kadedemes eta yen terobsesi itu si abdun ala iqomati faroidihi kana ngadegen kana pirang-pirang kaparduan ti Allah wa yataqarraba sareng yen gawe deket gawe taqarrub itu si abdun ilahi ke Allah binawafilihi ku pirang-pirang pasunatan ti Allah biqadri taqatihi kalawan ukuran sakamampuana itu si abdun. Tasiuha arinun kasalapana tina itu asyarah ayusaro eta yen bungah si abdun ayap eta yen dibungahkeun si abdun ayub roha tegesna dibungahkeun si abdun bima ku perkara samia tos nguping si abdun kana itu ma min goirihi tisalian ti si abdun min thanain nyatana muji alaihi ka Allah au taqarrubin atawa gawe deket atawa gawe taqarrub ilahi ka Allah wa jihadin sareng jihad fisabilihi di jalan Allah siron kalawan nyumput wa alaniyatan sareng nemrak nafsan ku jiwa ku diri ku nyawa wa malan sareng ku harta wa waladan jeung ku budak. Jadi nomor kasalapan teh kudu ngarasa bunga tatkala nguping aya batur anu muji atawa taqarrub atawa jihad pokona mah sagala tatkala nguping sagala bentuk kataatan ke Allah ti batur urang teh kudu ngarasa bunga gitu ulah iri. Asyiruha ari nomor ka-10 tina itu asyarah in sami'a eta upami nguping si abdun min ahadin ti seseorang zikrallahi kana zikir ka Allah ana maka nulungan si abdun ka itu si ahad. Tanbihun ari ieu eta hiji peringatan hiji pepeling. As-sholatu ari salat wa zakatu sareng zakat wal hayatu sareng hayah. Jadi lafad salat, lafad zakat, lafad hayah. Ida lam tudob eta di mana-mana teu diidopatkeun itu madzkurah nyatana salat zakat jeung hayah. Tuktabu eta diserat itu madzkurah bil wawi kalawan ngange wau. Alal ashari barina netepan kaol anu pangmashurna. Jadi lapad salat zakat jeung hayat lamun teu diidopatkeun maka ulah ku alif tapi ku wawu eta teh kaol anu masyhur. Kunaon pangna kitu ittibaan karena nuturkeun lil mushafi kana mushaf Al-Qur'an. Wa minal ulama'i sareng eta tetep ti sebagian para ulama man ari ulama yaktubu nyerat itu manha kana salat zakat hayah bil alifi kalawan make alif. Tetapi aya cenah anu naon nyerat ku alif tatkala teu diidopatkeun. Kumaha lamun diidopatkeun? Kumaha cara nulisna? Amma idza udhifat maka upami di mana-mana diidopatkeun itu madzkurah salat zakat jeung hayah falaya juzu mangka teu kenging naon kitabatuha nyeratkeun kana itu salat zakat jeung hayah illa bil alifi kecuali ngange alif. Sawaun sami bae udipat diidopatkeun itu shalah zakah hayah ila dhahirin kana isim dohir au mudmarin atawa kana isim domir. Kama qala kama barina tetep sapertoskeun katerangan qala parantos nyariosu kana itu ma sah Ibnul Mulaqin. Kesimpulan tanbih teh salat zakat hayah tatkala teu diidopatkeun maka ditulisna masyhur make wawu cuman aya oge anu diseratna teh anu nyeratna teh ngange alif. Ayeuna kumaha mun diidopatkeun mah sepakat penulisanna teh ngange alif teu kenging ngange wawu. Wa thalithuha ita uzzakati ay i'ta'uha liman. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kakiraan kalepatan hapunten anu kasuhun. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.